penjelasan Al-Quran surat Al-Hajj surat nomor ke-22 ayatna ti ayat 27 dugi ka ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azing fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Jeung peku anjeun gero jeung peku anjeun gupai sakabeh manusia pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Engke aranjeuna bakal datang memenuhi panggupai anjeun, aya anu lempang, aya anu nganggo kendaraan datang ti daerah-daerah anu jauh. Taya kandunganana yen parentah ibadah haji teh geus aya panggupai, geus aya panggero ti Gusti Allah ngalalangkungan lisan Nabi Ibrahim. Jadi urang tos teu kedah deui ngantosan aya panggupai. Kitu teu kedah kieu. Da abdi mah teu acan ngalaksanakeun ibadah haji teh da teu acan aya panggupai gitu. Atau sararea oge tos digupai, tos digeroan, tos dipanggil ku Gusti Allah ngalalangkungan lisan Nabi Ibrahim gitu. Urang pan sok kadang-kadang sok aya babasaan upami aya nu bade angkat ibadah haji, ibadah umroh, abdi cenanya di ditu gupai. Nya tos teu kedah digupai deui da sararea ge tos digupai itu. Itu nya anu parantos aya kakuasaan teh hartana aya, awak sehat jag-jag, kendaraan aya, situasina aman. Itu tong aya make paribahasa dasim kuring mah teu acan aya panggupai. Tah eta mah tos wajib. Harta tos aya, awak jag-jag, kendaraan aya, situasi aman, tong ngadagoan deui panggupai da tos digupai ku Gusti Allah ngalangkungan lisan Nabi Ibrahim. Nah lamun situasi teu aman mah jiga ayeuna jiga tahun 2020 da teu aman pamarentah ge teu ngaberangkatkeun nya tuh urang teh nu geus malayar oge duit tos aya, awak sehat, tapi dianggap teu aman sehingga teu diberangkatkeun ya. Jadi henteu wajib, teu dosa ayeuna teu berangkat para calon jamaah haji ya. Da kulantaran